Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagaro spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batepang dangu deui sareng aki dina acara nu maneh nyaeta dongeng Sunda ti Kandaga kidagaro spesial YouTube. Urang ngeureyeun naraskeun hanca nu katunda pamirsa nyaeta dongeng anu judulna Jawara Gunung Burangrang. Kumaha terasan nilalakon urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Sateu acan aki medar dongeng pamirsa sadayana ulah hilap kangge nembean manco nembean ngadangukeun. Mangga di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana pernah subscribe, like, komen, oge share dongeng-dongeng aki boka grup WA, Instagram, Telegram sareng sajabina deui. Mugi-mugi atunya sasarengan urang ieu tiasa janten pangreah-reah anggone ngamumule seni Sunda utamina seni dongeng Sunda. Supados seni dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep najeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Pemirsa, mugi-ugi pemirsana nya aya dina kawilujengan dekirang sapapaosna sehat lahirna sinareng batina. Lancar sagala rupi urusanana, ugi lancar rezekina. Sarta ditebihkeun dina sagala rupi balaina. Amin 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 ya robbal alamin. Urang keureuy wae dongengna pamirsa. Urang amparkeun deui samaka buitanana parsamakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana. Prung salah seorang anu anyar datang teh nyarita tagogna pikasieun awak jangkung badag sepirna babaling bingan. Kodek jeung kumis ngajepat sagede hileud bulu bosongot budi amprotan. Gelang bahar kenca katuhuna dina pigelang mani bararadag aya kana dua ramona. Ramo-ramona oge rimbil ku batu ali kayaning pancawarna kalimaya tur ku cubung wulung. Ari buuk panjang, jabri geriaban, ukur make ikat hideung dina sirahna. Bajuna oge sarua setelan sing sarua hideung gobang badag gaplek dina cangkeng. Dari ieu kabehan. Kudu taluk ye ka kaula. Jeung alo kaula. Lamun teu daek taluk rasakeun akibatna. Keman hohoak bari leungeun kencana nulak cangkeng sedengkeun leungeun katuhuna muril-muril kumisna nu baplang sangadulang. Jalma burung mah ulah dibawa sacarita euy. Hayu karupuk batur-batur. Ki Ade teu ngalobahkeun catur, langsung ngacorelat bari ngirimkeun panimpugna. Tenggelan gajah mata dina ulin bahe kelek. Ngacedak pisan kana dada Ki Eman. Hiu cabrot. Kidu. Anehna sakitu dihanca satakar tanaga Ki Eman terengrot-rengrot. Doya-goya gacan awakna teh teu kerel-kerel kalah Ki Adena anu muringis bari nyakelan leungeun anu karasa lir neungeul batu karang anu teu as kacida. Serepet Ki Ade nyabut celurit badagna sabrut deui bae narajang ka Ki Eman. Ku jurus-jurus andalanna Ki Eman ukur nyerenge seudi. Hop sia beakeun kabisa sia teh. Ditada ya ku kula. Trang hiuk trang sabora kali celurit Ki Ade ngahanca awak Ki Eman. Celik celurit Ki Ade teh kalah kah murag. Da karasana tiap ngahanca awak Ki Eman sarua jeung ngahanca batu anu teu as. Leungeun Ki Ade kalah malik sing sireumeun nu antuk nama teu kuat nyakelan pakarangna deui.
Ningali kitu Yaya jeung Rahmat meh bareng narajang Ki Eman tenggelan galura laut kidul Rahmat kitu oge jurus pamonyet Yaya bukbek ngahanca kana awakna Ki Eman tapi hasilna sarua. Kulit Ki Eman teu asna ninggan wajah ieu teh dilantarankeun ajian Batara Karang anu dipiboga ku Ki Eman. Sok perep buleud bangbaraan ngahiuk dina curus gugur gunung. Yaya gewat ngajleng ngajauhan orok kaya Rahmat rada alat nyingkahanana bek bae. Pundukna kaketig mani nanggal pisan. Rampayak bro, Rahmat namru pundukna asa semplak ketibanan pangawasa musuh. Sebrut, kencaeun Rahmat nyebrut ki ade. Dina jurus tu lalai kemar dua leungeun rek ngapruk kana ceuri kenca katu Ki Eman. Acan ge nepi panarajangna. Ki Eman rikat mapag ku dua leungeunna nakis dua leungeun Ki ade anu nyolodor ka hareup hiuk. Pupu. Dua pasang leungeun diadu. Aun. Ki ade ngoceak bari awakna ngalayang ka tukang. Blug bae. Datangna manehna diuk. Dua leungeunna teu bisa digerakkeun kulitna beureum siga nu ngadu jeung beusi meunang meuleum. Kocapkeun mawar anu keur begalan pati jeung ros beureum. Syak harita ros narajang dina gerakan badak cehea dina ulin padingda. Congo suling guguri lapan katojo ku panon poe tapi mawar geus bisa maca kana gerakan nu jadi lawan. Da pernah ngalaman basa padungdung di lembur Tani Mulya tea. Jorelat jurus kidang kancana dina gerakan engkang-engkang sakilat. Ajleng ka satukangan ros beureum sok karembongna nyawuk kana tonggong ros ngagunakeun ilmu hujan es di puncak gunung. Hiuk angin anu kacidatiisna narajang kana awakna ros beureum ngadadak gerakan ros beureum teh gejed tur lamat. Ieu teh perbawa hawa tiis anu sumaramah kana awakna ros beureum. Pucat huntuna noroktok nahan hawa tiris. Sebrut jurus hujan silantang datang siga cihujan anu ngahujanan awak ros beureum. Hiuk 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 buk 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 cedak ceruk geduk cebrot cebrot kejerot leuwih ti 20 teungeulana. Nyayang kana sakujur awakna ros beureum. Kolea bru ros beureum namru les kapaehan teu eling di bumi alam. Yaya rada ripuh ngalayanan Ki Eman anu awakna weduk teu neura ku pakarang. Geus teu kaitung kujang Kiai Lodaya Kuning ngahanca awak Ki Eman, tapi tetep teu aya nu neurak. Dina hiji mangsa, Yaya kumat kamit kunyam mapatkeun ajanana, barang keur kitu ngong aya soratan bakatinggalan. Eta sora teh ukur kadenge ku Yaya. Ieu aya anu aya di jero kujang tapak jalakeun kana taneuh tulus tarajang panona eta kalemahan musuh hidup. Les sora teh ukur sakitu-kituna. Serat atuh Yaya ngangguratkeun kujangna mangrupa tapak jala kana taneuh. Geus kitu sebrut wae manehna narajang ka Ki Eman anu ngarasa weduk percaya diri. Manehna teu nyingkah atuh gabres bae panon katuhuna Ki Eman kagabres ku kujang Kiai Lodaya Kuning. Getih mancar tina panon Ki Eman anu bocos. Awakna ngadadak ramoh poe. Lir kapas kaibunan leuleus. Karasana ku Ki Eman bruk. Manehna diuk bari nungkupan panon katuhuna. Ampun kaula sejak taluk. Ngaku eleh kaula. Ulah dipaehan, kaula jeung alo kaula teh, ceuk Ki Eman minta ampun. Heug, tapi ulah sakali-kali deui ngaganggu kana katentreman kuring jeung dulur-dulur kuring. Ceuk Yaya bari ngabadaga hareupeun Ki Eman. Wah, kaula moal ganggu. Moal nincak deui ka tatar priangan ieu. Kula amit rek mawa si alo. Ceuk Ki Eman bari hudang ngadeukeutan ros anu masih kapiuhan.
Ragayang awak naros disampaikan dina taktakna tuluy ngaleos init ngajauhan eta tempat. Geus nuduaan ngiles mah atuh sarerea ini ti pasir ucing muru ka jalan anu berasna ka Batu Jajar. Teu karasa waktu teh nyerelek wae. Poe ganti poe, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, geus 2 bulan leuwih ti kajadian anu hareup. Anu aduh hareupanna rombongan mawar jeung gerombolan Ki Yudi bajing setan. Urang kocapkeun di imah Ki Ade, jalma ngariung manilobaan. Papanggungan jeung melandungan ngahias palataran hareupeun imah Ki Ade. Janur koneng melengkung di pipir jalan Parawari Balawiri, aya nu ngabagiakeun tatamu, aya nu mawakeun piring kotor, aya oge nu mawaan sangu jeung kadaharan ti dapur pikeun dieurih-eurihkeun kana tempat parasmanan. Nya poe harita pisan, Jaya jeung Saeni ngahiji laki rabi kalaksana ka Bale Nyungcung. Ki Ade Sukabungah jeung Ki Yudi diuk gigireun panganten. Bah Jumarta oge aya nyanding gigireun minantu incu. Ari Mawar jeung Rahmat harita teh keur lalajo ronggeng we, malum ronggeng si Gilek rame pisan. Nu milu ngibing loba anu nyawer merul teu eureun-eureun. Nyai ari urang iraha ka wasaya jeung Neng Saeni. Akang mah mani kabita pisan, ceuk Rahmat bari neuteup ka bebereuh hatena. Mawar mah teu malik. Neuteup ka arah papanggungan tapi ngawalon. Mawar macan wakahoyong nikah, Kang. Bade ngalalana heula nyiar luang jeung pangalaman. Da ilmu teh kedah dianggo tutulung ka batur teras bade kaburangrang heula. Aya amanah ti Ki Guru anu kedah didugikeun ka Nini Uti. Walon Mawar, Rahmat ngaharuk teu bisa maksa, da maksa ge moal hade balukarna. Harita Ki Ade jeung Ki Yudi dua begal kahot akhirna mah balik pikir milih pindah jalan kahirupan. Tinggalkeun jalan kagorengan, Ki Ade neruskeun jadi patani oge dagang sayuran di pasar Cililin. Ari Ki Yudi jadi bandar lauk jeung sarupaning kitu we hasil kebon samodel kalapa, sake, buah-buahan jeung sajena. Dibantuan kudu jadi anakna nyaeta Yaya. 5 bulan tisaprak Ki Yudi bebesanan jeung Ki Ade. Kocapkeun poe harita bengras kacida. Anon poe nyorotkeun sinarna ka sakuliah bumi, angin leutik ngahiliwir muragkeun sesa-sesa ibun dina dangdaunan. Mega bodas teu katemo ngaleungit teuing ka mana. Pasar Cililin anu ayana di tebeh kulon wewengkon kawadanaan Cimahi atawa belah kulonen Tadang Ngidul ti dayeuh Bandung mah. Kawas biasana isuk harita pasar katempona rame kacida. Dagang sibuk nanawarkeun daganganna pon kitu deui nu barang beuli, sibuk nawar barang anu rek dibeuli. Aya oge anu jongjon we milihan barang anu dipikahayangna. Di pojok pasar belah kaler aya hiji warung kopi anu saban poe rame ku jalma anu jarajan. Mang Acim jeung pamajikanna beda geus leuwih ti 20 tahun muka eta warung kopi nepi ka kiwari. Isuk harita siga biasana Mang Acim jeung beda sibuk ngalayanan jalma-jalma nu geus matuh ngalanggan ka warungna. "Wong, biasa
Kopi sagelas ulah hamis teuing. Saurang lalaki perawakanana. Bayuh yuh kacira. Keretan beungeutna buleud, pipina kemu di kopiah belel asup ka jero warung bari mesen cikopi. Kerekek bangku panjang ngareket. Sawaktu didiukan ku eta lalaki. Ki ade ieu palih dieu calikna ulah dina bangku eta. Kemun peungas ki ade bisi ti leuneut. Bari mesem beda nyodorkeun kursi kayu ka hareupeun si lalaki anu disebut Ki Ade. Ki Ade teu ngawalon tapi manehna nurut kana ucapan beda diukna pindah kana kursi kayu. Kodomang leungeunna nyokot bala-bala tilu siki anu masih panas keneh. Karak meunang ngangkat tina katel. Gap deui kana cengek tilu siki belewok sekaligus dihuapkeun. Gap deui kana goreng cau 2 siki camuil digayam bangun nikmat naker. Kancing baju dina dadana dibuka tuluy Ki Ade ngalahan kopiahna. Dicekal ku leungeun kenca dipake ngageberan dadana. Isuk keneh teh tapi hawa mani geus bayeung yang haruh. Ki Ade nyarita sorangan. Kumaha Ki Ade sayuran atau sep? Tanya Mang Acim. Alhamdulillah Mang. Laris manis yo. Walon Ki Ade bari nyerenge. Hanya syukur we atuh mamang ge ngilubung ari kitu mah. Temal Mang Acim deui bari nyodorkeun kopi pesanan Ki Ade. Wanci nyerelek ka beurang hiji-hiji pelanggan warung kopi Mang Acim marulang. Kari Ki Ade anu masih betah ngobrol ngalir ngidul di baturan ku Mang Acim. Ibi, usan rotek nu ladanya. Berean leuput 5 siki mah. Geus mimiti kukurubu kan beteung yo. Kituna teh Ki Ade bari ngusapan beteung na anu budayut. Semohonan tosannya sakedap Ki. Walon beda bari leungeunna papuis nyiapkeun bumbu lotek tuluy direnos. Bade ngangge genjerna Ki. Rumah ke pi eta mah ka hobi kuring. Cek Ki Ade deui bari seuri kuda. Lotek kari satengah piring. Ki Ade masih cacamulian bari seuhah meureun mah cengek naloba teuing. Barang keur kitu sup 2 urang jarangkung badag bebeungetanana kalasar asup ka jero warung. Cing. Menda cikopi amis 2. Nu ngora mesen cikopi tapi nyaritana rada gariha. Kurang ngeunah kadengena ge. 2 urang anyar pinanggi teh nu hiji make jubah hideung rada dekil bukna panjang ngareuwig diikat kulit maung. Tulang pipina naronjol bari dipapaes kumis jeung janggot anu diriaban teu kaurus. Umurna paling kolot ge 60 tahun leuwih. Hiji nama masih ngora make papakean sing sarua hideung. Bukna dibeungkeut kulit maung, godegna tepung jeung kumis. Anuna bolotot bangun galak, baraug panjang ngagaplek tina cangkeng. Umurna paling ge satengah nanti nu make jubah hideung mah. Dengekeun, dewek rek tumanya kakabehan. Anu aya di dieu ye. Aya teu di antara anu apal ka Jawara awewe. Nu katelahna teh si Mawar Bodas. Nu ngora ngajukeun pananya bari panon galakna gular-giler mencrong hiji-hiji. Ka Mang Acim beda tuluy ka Ki Ade. Aduh punten Den mamang mah teu hafal Den ngadangu namina. Pernah eta ge tapi tina obrolan anu jarajan ka dieu we. Walon Mang Acim bari semu geumpeur. Lamun ge sara kumaha si jangkung badag ngageser diukna jadi nyang hareup ka Ki Ade. Emangna ya urusan naon nanyakeun Mawar Bodas? Ki Ade malah malik nanya bari leungeunna mah anger we sibuk nyenokan sesalotek. Lain urusan anjeun Ki. Eta mah urusan kami.
Jadi anjeun teu perlu nyaho. Bejakeun we, anjeun teu perlu loba tumanya. Nu jangkung rada kolot, milu nyarita. Oh, di kitu mah kuring ge moal ngajawab da lain urusan kuring. Ki ade ngahualkeun. Aya sia. Anu rek jual tampang ngajago. Can wawuh ka kami hah. Si jangkung badak nyentak bari panonna tambah buringas. Tada kana bako tampang. Kula mah lamun ngajual sayuran rumasa. Barina teu hayang wawuh kula mah da ningalina oge rarumeuh kitu ih. Cade kalah tambah ngaledek bari ngahaja bibiri gidigan. Atuh puguh we si jangkung badak teh beuki mudik-dik nafsuna asa dicogado ku ki ade. Leungeun katuhna meh wae ngablasur kana beungeut ki ade untungna kaburu ditahan ku leungeun baturna. Ampura kalakuan murid kaula anu kurang merenah. Kieu sabenerna mah kisila. Si mawar bodas eta teh boga utang nyawa ka kaula. Manehna nandasa murid kaula si buyut Jagalpati. Lamun heug kisana mere katerangan di mana ayana si mawar bodas. Kaula Ki Mastani alias Demit Gunung Halu jeung murid kaula ieu anu katelah lodaya alas Cidaun. Bakal nganuhunkeun pisan kana jasana kisana. Ki Mastani nerangkeun ka sang tukangna neangan mawar bodas. Ki ade ungut-ungutan pok nyarita. Leuwih hade ulah dituluykeun paniatan anjeun duaan teh. Nu kuring nyaho mawar bodas teh jawara pilih tanding di golongan bodas. Bisa sila kalamun anjeun nyieun urusan jeung manehna mah. Barina ge si buyut eta teh maot kulantaran kalakuan manehna sorangan anu teu insaf nandasa batur. Ngaranja harta batur. Jeung kalakuan jahat sejeuna. Barang ngadenge pok-pokana Ki ade kitu. Ki Mastani oge kahuda ngamarahna komo lodaya alas Cidaun mah geus ngagidir nahan kamek. Rupana si lauk bundal deh anak buahna si mawar bodas geuning. Kabeneran eueuh biangna aya anak buahna. Sabrut. Si lodaya langsung ngahembatkeun peureub katuhuna rek ngakedor careham Ki ade. Tapi Ki ade geus ngajudi musuhna bakal naraja. Keuat manehna ngelok bari tuluy ngakejleng kaluar ti warung Mang Acim. Karek gecele suku Ki ade nincak lemah ti tukang geus ngadius tajongan si lodaya. Sakilat Ki ade ngawangun gerakan kalakai katebak angin ngalagrageun awakna bari malik plaos tajongan lodaya poos ngahakan angin. Awakna meh lepas ka hareup ka bawa tanaga tajonganana. Nempo aya kasempatan Ki ade ngajelpungkeun suku katuhuna ka luhur dina gerakan jurus landak nobros gunung. Maksudna mah rek ngahantem ke kemplong nu jadi musuh. Orokaya lodaya alas Cidaun leuwih rangginas. Dua leungeunna sakilat newak bitis Ki ade bari sakaligus dibandingkeun ngagunakeun gerakan ngagebrig pare dina ulin Cianjuran. Atuh teu katahan deui. Awakna Ki ade ngagedebut ninggang lemah tarik pisan. Plug. Aduh. Ki ade ngagerung awakna karasa pasiksak. Acan ge nguniang udang datang dampal suku jebrak boga si lodaya rek ngajejak dada. Ki ade gancang ngagorentel tapi lain ngajauhan. Manehna ngadeuketan awak si lodaya. Awak nu sakitu sagede mundingna teh nabrak kana suku kenca si lodaya atuh puguh we si lodaya leungiteun kasaimbangan awakna da suku katuhuna keur ngangkat sabeulah. Koleab awak si lodaya ngoleab bragrag nanangkuban saluhureun awak Ki ade pisan. Demikeun kasempatan Ki ade nyusul tepus kedua peureub kemar tenggelan gajah mata hiuk. Cabrod. Dada lodaya alas Cidaun kahanca nanggal pisan. Aya cenasa. Saking tarikna tenggelan Ki ade, awak si lodaya jadi malik ngacengkang ka tukang labuh nanang karak bengkang.
Dina sela bibirna ngalem mereh getih seger. Dimana-mana oge mau mal menang lawan gajah dulu. Napangkeun si gajah depat di Cibitung Karawang. Tapi gajah mau menang lawan dedemit. Mas Tani datang tigigir dua leungeun anu pinuh kuku kurang guas ngawangun jurus rawu kelo. Nu katuhu ngarah kana beuteung, nu kencana ngarah kana sirah rek nyok crok polo Ki Ade. Ki Ade reuwas ka cida ku sabab gerakan Ki Mas Tani teh geuningan gancang ka cida. Hese dituturkeunana, tapi manehna teu galideur gancang ngawangun kuda-kuda Cibitungan. Dengan katuhna ngahemat, mapag leungeun kenca musuh anu rek nobros sirah. Ari beuteungna dirempotkeun ka tukang nyingkahan cakar katuh Ki Mas Tani rek ngapudal padilkeun si beuteung. Hiuk tes dua pigelang diadu. Ki Ade muringis nahan ka nyeri sabab leungeun musuh teh karasana teu as pisan. Lir mapag pentungan wajah, ieu teh kulantaran gerakan ngarempodna jadi elat atuh bret-bret. Untung keneh sakitu ge ukur tali kokolor calana komprang anu pegat. Kulit beuteungna Ki Ade mah salamat. Ki Mas Tani nyusul tepus ku tajongan anu dieusi saperapa tenaga jerona ngarah kana beuteung Ki Ade hiu. Jabrot. Ki Ade ngawowong bari dina bahamna nyemburkeun rupa-rupa kadaharan anu cikene di dahar di warung bieda. Sia bangsa sia, make ngabura beungeut aing. Naon ieu teh genjer setan. Mana peurih ieu kana panon. Ki Mas Tani tuk geneng gegebris bari sibuk mersian beungeut jeung ngucek-ngucek panon. Ki Ade maksakeun hudang bari sibuk nyaklan celana komprangna anu jadi kadodoran da talina pegat. Kada kenguniang teu katitian deui di satukangeunana aya anu ngageduk kana bujurna. Si oreng lodaya alas cidaun anu ngajejek bujurna teh. Ki Ade nyolontot ka hareup bari dina bujurna aya nu disada murut put kawaskeun alpot wahon. Bangsat sia, oge ngabakok sagala mana mani bau 7 rupa kieu. Si lodaya ngadadak beuteungna mural manehna babalongkengan bari nungkup irungna. Nempo aya kasempatan anu hade pikeun lumpat. Ki Ade satakar tanaga ngerahkeun sesa tanagana gajleng-gajleng bretak. Manehna lumpat sakalumpat lampet bari nyeklan calana komprangna. Lodaya, udag kewak euy. Ki Mas Tani ngagero marentah sangkan muridna ngudag Ki Ade. Bari manehna mah masih sibuk gigisik panona. Dina kayan kitu jolat jeleg datang saurang awe tengah tuh di samping jangking make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek bobokos dengan leungeun katuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup. Rek kamarana ieu teh, rek adu lumpat, balap lari, rek Agustusannya. Hehe deh. Meh bedas lumpat tah borong heula awug ibi anu amis raos kareueut matak dedeuyeun geura sok da waktos aya ka bujeng seep. Para pemirsa, kuno rejolna bisa witi urang cekapkeun heula tunya dongengna dugi ka dieu lalampahan Ki Ade anu nuju di uber-uber ya. Kulo daya lasim daunnya sareng guruna nyaeta Ki Mas Tani. Urang lajengkeun ke di bagian anu salajengna sakitu heula pangiturna kapihatur rung ieu akhir amit pungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.